Sadayana muslim surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin deho. Efek mobil. Ehona ditutup, tribul diangkat. Cek, tribul angkat. Cek, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya mengira lulus jika nu kaliran vitamin sakali deui ibu abdi bade maca salam bade diwaler bade tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngawaler salam mudah-mudahan ibu ku Allah dipasihan kabingah. Sanaos ibu ayeuna keur ngaji di bumi loba masalah seueur kasusah punten ece keur ngaji mah tong ningalikeun kabingung tong ningalikeun kasusah. Bahkan keur ngaji mah kudu loba sedekah. Astagfirullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aydan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi hisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Langkung ti payun urang sami-sami muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak hajat kali ibu hajat sakulawarga didawungi ayeuna ngempelkeun urang sadayana. Bahkan abdi cali dina kursi dina meja di pasihan cai ge meningkat dua rupa. Aya aqua aya larutan penyegar cap kaki tiga. Nu paling utama dina wengi ayeuna abdi dingandut aya hinggana sabab di payunan abdi aya bapak kepala desa Kang Ajengan Abdul. Da ieu mah jiga ajengan atuh dah. Bahkan tadi cenaman tenak jeung abdi teh pernah teh geus 4 kali nangan alhamdulillah can pernah mere duit maka gitu. Dina wengi ayeuna di payun abdi seueur para kiai oge para ulama bahkan di bawah tenda pastina nu ngaos ayeuna aya duda jeung ran.
Grup hadroh ieu teh grup ijo tomat ikatan jomblo terhormat. Insya Allah mengi ayeuna ibu bapak angkat ibu mina tujuan sama maksudna bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Taya lepatna urang sami-sami muji syukur ka manteuna bacakeun sarerea ku bacaan kalimat hamdalah alhamdulillah. Kurang kompak alhamdulillah. Abdi mah curiga ibu-ibu nu tarengah majiga nu keur bararingung. Jika anak ieu teh keur mikiran ibu teh enjing bade pepenak sareng Mang Aangnya. Nah, da mun sanes Aang Haji, Aang Suran eta teh. Kapan kategori nu hadir di ayeuna teh dua rupa, mun anak muda jatuh cinta, mun ibu mah keur jatuh tempo ieu teh. Betul? Oh, punten ceuk keur ngaos malah urang teh kudu api-api bahagia, api-api senang, sanajan di imah loba hulang-hulang. Itu jika namu hutang deui. Aya nu gaduh hutang mah di aya. Baca darah hutang. Hati-hati balik ngaji di jalan pasti aya nunanya. Sadayana ibu bacakeun kalimat syukur ka Allah dengan bacaan alhamdulillah. Sakali deui alhamdulillah. Ibu-ibu sorakna memang luar biasa. Bacakeun alhamdulillah kompak alhamdulillah. Ngan ieu abdi di parayun ieu di karope ya hari teu nya. Punten dah ningali paku geura kalau wae tuh. Ya jeung abdi mah punten Pak mun bade nyorak tong asa-asa jeung tong era-era mah jeung abdi mah mimpuguh kitu mun bade nyorak sakali mun moal nyorak atuh mending maot we sakali. Sok sadayana aja bacakeun kalimat syukur ka Allah alhamdulillah. Makanya apapun keadaan kita ibu bade susah bade bingat tetaplah bersyukur. Ibu dipasihan ku caroge napakah sadinten 1000 bacakeun alhamdulillah. Oh, bantu saminggu 5.000 alhamdulillah. Kecuali lamun salaki usaha 6 bulan teu balik-balik eta mah bacakeun inna atoina kalkausar. Salaki hirup innalillahi deui. Makanya solusi terbaik keur lain baringung keur sarusah tak ibu mending keneh kieu daek kinit ngaji. Obat galau ngaji, obat pusing. Sok bantuan dan atuh pakan atuh si aya kahayang urang. Ieu mah grup hadroh ka urang vitamin. Sok ibu obat galau ngaji, obat bingung, para pusing. Telat. Atuh sok gerak arek moal di teh. Kompak-kompak balikan deui obat galau ngaji, obat bingung, para pusing, nyeri hati, radio, salaki leungit, erangan. Si eta mah nya lila komimitian lila ngaurunan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ieu masalah leungit ngaji kata Yasin urang teh balong. Bu, ibu, araya keneh. Siap ngawas ieu tos jam 10 yos dugikeun ka jam 11. Oh, sok. Ayeuna mah abdi mau bade naros lah ka ibu-ibu urang 3 herang. Siap dugikeun ka subuh. Iya, lu diajak ngaji tapi ka subuh berarti ibu-ibu resep ngabohong lah. Salawat salam ke Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacakeun kalimat shalawatna ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat heula salatullah. Keheula. Ieu ujung ngecek sorak heula. Terbangannya. Yuk mak salatullah ala toha rasulillah. Tarikan salatullah salamullah
yasin habibillah. Angkat tawassalna wabil hadi rasulillah. Tawassalna wabil hadi rasulillah. Idilillah di ahlil badri ya Allah. Sekali deui salatullah tanpa terkecuali permangan akan Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu kumpul sadayana salatullah. Semangat, amin, insyaallah. Kumpul Jumat. Ibu-ibu bermasa awewe tong nyorak rehe mangga bapak-bapak. Apa kerja asli gede murnya uce yang di karopiak itu jualnya dalam barja. Aduh kan diambil abdi ketong isin-isin. Tak bingung abdi disebut hirup dan rehe. Oh disebut cing-celengan dan udud. Yuk bapak-bapak salatullah. Kita bantukan. Lumayan aguran oge. Sholat jin. Ala yasin habibillah. Aminan kusadayana tanpa tepakan dulu. Bapak hajat sareng ibu hajat. Pulang waka da eta mah lain doa. Kitu lain teh make karek nyebut ngaran. Ibu mah aya dititah ibu aya dititah amin geura. Bapak hajat sareng ibu hajat. Mugi-mugi ditambi barokah. Putra putuna soleh-soleha. Ibadahna istiqomah. Yuk salatullah salam ala Tuhan Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Iya sadaya jamaah mugi kugus
tungtung na wungkul siap area kene keur ngaji kudu jempe pena ulah bari nyook wae aya nu keur nyepeng HP mudah-mudahan sing aya kuotaannya dimakeun keur ngaji kudu jempe ulah bari nyook wae komo bari kalah tibra bisi digonol kelong tungtung na wungkul ceu hirup osok nyeri hate komo lamun teu kabagi BL sebenarnya tuh mau aya kuwu nu disalahkeun mah Bapak RT majar RT goreng hate lanjut salawe mah 25 mobil sedan warnana hejo awewe zaman ngan bisa dan teu bisa dina hawu mangi kacang polong meuli ali di pasir kiri sik ieu pakuwu meuli teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi tolong jangan tepuk tangan saya tidak butuh tepuk tangan apalagi tepuk tangan kalau tanpa ada saweran dari paku Allahumma sholli wa sallim wa barik apunten ibu abdi mari geus penting sok rada ngacaprak tapi wios da abdi mangacaprak gitu rugi da abdi mah balik ku penuh hajat bakal di barokahan naon jeung di anak diwa ieu mah cenah dibayar kade ibu mah tong sok tah eta mah urusan hajat itu abdi mah di bahanan syukur henteu we piraku itu dibayar we alhamdulillah henteu we mangnya ibu araya kene siap nu dihormat kersana sahibul hajat sahibul walimah saha aja tenang Bapak Kurniawan kali Teteh Eva lebih dihormat tukang son aduh mesti teh batur baru mah dia susah ieu mah susah sorangan aja tinggal kunaon susah teu kabeli kopiah aja tapi asli abdi mau terima kasih kak mang teh mendingan banget pisan pokoknya nggak didoakeun ya tukang son sing ka surga amin bareng jeung salon-salonan ternyata cerah di pandol ya kemana asli ekakeun ya aduh nuhun mang ya teh panglilana digawe ece tukang son teh pang murahna dibayar tah kersana pengatur acara penertib wanci MC mana ya MC na mohon MC na Jalmi atau Mas Anies betul ke MC upami Jalmi mah kedah menampakkan diri dan utara kaciri mah juri berarti lamun MC ayeuna teh kaciri MC teh nyumput jas naon jangan teh MC nyumput juri astagfirullah grup androidan ieu mah Nudi hormat al-mukarram bersama kesepuhan pimpinan pondok pesantren anu aya di Desa Tiga Herang, Kecamatan Raja Desa, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis. Nudi hormat Bapakku, Bapak Kepala Desa Kang Abdul. Alhamdulillah tahun berapa mah Ibu? Wah, jika nanti saya 10 tahun apa yang itu tepat? Itu, 4 tahun. Berarti gitu kan? Berarti mengingat-ingat. Ternyata ya ceng, buun jauh di mata dekat di hati. Buun di mata mudah-mudahan Pak Kuwu teh Ibu sing panjang yuswana. Jantan pemimpin anu amanah. Doakeun abdi sing jadi presiden. Aminan atuh. Pokona mah abdi mah gaduh cita
cita janji kamu jadi presiden tukang son ayo rek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Punten aya di lemur 3 heran ibu sok aya tahlilan. Mun aya nu marawat sok tahlil. Aya ulah nu marawat. Gusti jemaah aliran sesat. Nu marawat tahlil. Nu hirup arudun. Asli dah. Nu marawat tahlil. Mohon Bapak RT, ayah Pak RT, Bapak RT, Bapak RW, Wabil khusus, acan didoakan para alim ulama, para ajengan, para kiai, mudah-mudahan sehat panjang yuswana. Karena punten ibu yang kita butuhkan di alam dunia, ya pakuna dunia, pakuna lemur 3 heran teh kiai, ajengan, ulama. Bukan saya tidak butuh sama Pak RT, lain abdi terbutuh kutukan son. Kiai itu tukang mesan manghe, kiai mah segala bisa. Makanya ibu sing hoyong gaduh budak, gaduh minantu ka santri, tadanya ge jarono ieu sok pikeun. Asli ce lain naon abdi mah pun bapak sadayana minantuna santri berkah. Boga minantu santri mah betoha korek di rukiah. Pemajikan goreng adat-adanan. Yang jadi adaan cek dari pemajikan goreng adat di rukiah mau mempan. Makanya bapak-bapak lalu pemajikan goreng adat jangan sekali-kali di rukiah, mun balik di rupiah. Bener tuh bu? Nah, iya bu bener teh berarti menyebut bener iya teh cewek matre. Ada duit gesit, duit sakit. Aya pulus lulus, pulus mampus. Makanya pun dari ibu kewajiban wanita itu salaki bagaimanapun keadaan tetap kudu dikaula. Bila deh balik ngaji ibu hareupeun salaki teh kudu ngadang diri ibu deh ngadangkak dan ibu teh angkak ngadangukeun obrolan salaki ngadangkak ya sok ajaran ibu balik ngaji ngadangkak teu para rubuh da urang salaki ge ruwasun loba budak aya minantu teh bocok salaki aya kudu kieu ya mun untuk salaki teh itu aya bakal hidung. Kayak lah pun dan baku itu masyarakat asal ada gitu. Iya akan main pidato aja tidak terugi. Bu, ibu, lanjut. Atur nuhun, ternyata man kiai itu segala hal bisa. RT maut, kiai bisa jadi RT. Tukang son maut. Kiai bisa unjuk nyawa salorna. RW meninggal duluan, kiai siap jadi RW. Tapi coba lamun kiai pupus di payun, kiai wafat duluan, yakin tukang son moal gaekeun, moal bisa jadi kiai. Sok cek ibuku kira-kira mun bisa nawar ka Allah, nu maot teh asa mending tukang son heula daripada kiai. Mang lamun rek moto abdi tong di sisi bisi penyon di dieu di payun eta ka teknis mah sok moto tomong ibu-ibu nu tarawadu bapak-bapak nu saratia para pamudi nu jembar ati para pemuda nu jembar dada para santri calon kiai neng santriah calon ustadah tinggal kita gini di parayun aya parawan grup kijolumut ikatan jomblo-jomblo lucu dan imut. Hei neng yang jilbab abu gelis cantik siga ulat bulu dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi menantu. Hei emak nu daster biru pesek siga goreng tahu bojo akang nu anak tilu mun seuri koneng tara nyikat. Ibu-ibu bapak-bapak hadirin rahimakumullah, jangan dulu kemana-mana, saya akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Ketika bibir terasa pecah, tenggorokan terasa kering, itu tandanya kurang minum. Ini teh air
Aqua itu merek cek, asli nama ya teh air putih, air yang amat sangat murah cek. Itu murni kumeh. Tapunten teh Pak ya selaku ibu hajat. Sebetulnya nama aya teh cai teh aya nu cocok. Asli da ieu mah kamu nu gering. Eta poe bade nyuguhan cai heran na botol kieu sing pugu saha ngaranna nu gering teh. Saha jeung bintikna kayak gitu. Tuluy abdi ku teh eta di pasien ieu da beureun abdi teh disangka barusuheun. Tur padahal penyakit abdi teh lain barusuheun tunuh kitu asli. Tah ari obat tunuh mah sanes ku aqua, sanes ku larutan tapi ku luwak kuai kopi. Punten teh eta ieu mah ngawartosan. Mun aya teh jang kopi aya. Henteu urang teh ngana tuh yuk. Urang teh mah kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Dicintang saya, eta mah ngawartosan teh Pak. Mun sana cuunkeun ngawartosan. Lamun hayang cager we mu balik berboyak na bere. Yang berbahagia pengantin hitan Cek Muhammad Agnia LH. LH teh naon? Lila hirup. Harusnya lila hirup kayak umur berarti. Mun ngan ieu tadi abdi ku MC punten bari protes. Abdi teh kirang lengkap dipanggil ku MC. Kedah mah lengkapi pami bade manggil abdi Aah Nurul Muhibah SH MH SAG. SH seueur huis, MH murudul huis, SAG sarjana alam gaib. Kapan pun teh Bu abdi mah sakuyar ti peuting. Cek Muhammad Agnia LH. Saha aja teh Bapak saha? Bapak Kurniawan sareng Teteh Epa. Ngempelkeun ibu-ibu bapak-bapak urang tiga heran khususna tatangga baraya keluarga komo eta mah nu utama. Sanes sepeda teh Epa sareng carogena sadunya jeung harta. Tapi ieu teh ibu hoyong doa ti sadayana nu dipalar teh aya deui nu sarupa supados ieu putra nu engal ditikah edit dihitan. Tuh jadi kieu yeuh ai ceramah caraya kopi teh sok lelor. Putra anu tos dihitan hoyong didoakeun ku sadayana. Abdi ayeuna panginten anu ngobrolna hoyong didoakeun ku ibu jeung ku bapak dikieutan ku doa para kiai sareng para ulama. Doana naon ku ibu jeung ku bapak doakeun putrana sing soleh. Geuning teh amin. Tadi lain ayeuna. Sakali deui ecek hoyong didoakeun teh Pak sareng ayeuna Bapak Kurniawan wiregning putrana nu paratos dihitan hayang janten murang kali anu soleh. Amin. Bu, Ibu, tong ujung-ujung ayeuna Bapak Kurniawan sareng teh Pak. Orang tua kalau jadi budak ibu nu gaduh putra. Apapun pengorbanan ibu jeung bapak sekalipun nyawa ridho dikorbankan kudu jadi induk ketika melahirkan. Punten Kang, dari akang mah tara ngalat ngajuru. Nu sok ngajuru mah ibu. Abdi bade naos ka ibu? Bu ari ngajuru nyeri henteu. Sok sing kompak mun aya para tersangka tuh. Dan ibu mah korban ieu teh. Sok, ibu ngajuru nyeri henteu? Waduh. Maknya nyeri borosot deui. Abdi bade ka bapak, Pak ari dihitan nyeri henteu. Tuh nyeri. Komo ayeuna Cek Muhammad Agnia anak kecil diajarkan berdarah-darah sebagian anggota tubuhna ku benda tajam, ya pasti sakit. Tapi dari budak mah ibu ketika dihitan geningnya buluk menirabul anu nyecek teh payu ku duit. Mata bisi salaki ibu teu boga duit hese usaha asa meureun dihitanan deui ceuk. Sok aja. Padamian salaki teh
Pak sama kese tak dipindah bunga merahnya. Langsung bener. Duh, lasok kan dia atuh tak hadir ayo. Sekedar dia mau pindah ke dia yo. Ya tuh hayo nyumput di itu aja. Bu. Ibu. Oh. Makanya Bapak kamu yang bukan duit 3 cepan nih ya dihitanan deui Pak. Sok aja teh di tengah imadang akun salah ke kuburan. Kuhibit, pasti we loba nu nyibuhan. Lalunya cakap teh. Aduh, nyeri mah sakit mah ibu, suami ibu, bapak dulu waktu dihitan tidak sebanding ketika ibu kesakitan waktu melahirkan. Bu, hamil seberapa bulan? Suatu singkari? 8. Salaki ibu bisa hamil tuh. Oh. Tuh baru-baru salaki ibu ieu pangkat pakungu. Tanya tukang son daripada ngomong son mah. Sok diburuhan 50 juta ku abdi. Tapi kudu hamil heula. Bisa moal. Makanya opat hal nu teu bisa dipigawe ku lalaki ngan ukur ku awewe. Hiji men, sok aya laki nu men. Aya men ceret. 2 nu teu bisa dipigawe ku lalaki hamil. Punten Kang tingali pamajikan akang awak leutik, bapak salaki eceu awak badag. Gagah mana? Gagah awewe nu awak leutik. Pakuwu awak nu jangkung badag gede eceu pangkatna kuwu sila hamil tong boro-boro 8 bulan, saminggu, 4 minggu tidak akan mampu lalaki hamil. Tapi awewe Kang sanajan awakna begang, garing, hidung, ipis, hirup deui. Sina hamil tong boro-boro 4 minggu, 8 bulan mampu. Tapi mohon Kang, ya calon-calon suami nu akan punya istri harus menjadi suami yang tanggung, sing kompak wujud, gede komo lamun salaki gede kan, kanyangan. Asli ya mak warga Paku dari aredan tahu aja dijemput itu sulah teuing sulah diremuk itu ayo bisa dipakai bajang naon gede kayaan tinggali Bapak Kurniawan seorang suami yang luar biasa perhatian KTF Pak kaya akhlak luar biasa ketika TF Pak pada ngelajarkan Kang Kurniawan biru membantu ngahujun salok neng isukan ke ngajuru dawa keluar budak lamun teu dihujunkeun. Mata suami setia ketika pamajikan geus pecah ketuban kumaha ibu teu dibawa ka rumah makan dibawa ka bidan. Datang ka bidan sok cenah naik kana rayang ngamuhuna kana kenteng maluhur teuing. Tarik napasnya pasti atuh da tarik mah Agustusan. Hujunkeun. Kapan Pak Kurniawan ge biru ngahujun teh Pak keur ngahujun teh. Neng isukan bakal gitu ya neng maka singa ke mamah teh singa hei ka indung teh indung mah berkorban teh bukan harta bukan nyawa bukan non bukan materi bukan air sebatas hajat tumpul bade ngalahirkeun nyawa ridho dikorbankeun untuk anak cek bidan hujun tarik napas kan di rumah hujun aja teh salah teh sok teh sagara teh budak teh keluar rambut geus katingali padahal rambut indung nakene teh Pak ilu kali ngahujun Kang Kurniawan ilu kali milu ngahujun teh Pak mah borosot anak eceu akan pamajikan borosot budak ternyata salaki mah borosot koneng boro-boro keur ngajuru atuh tingali ibu punten nuju hamil ibu patuangan ibu atuh bisi teu ngarti patuangan mah betul beuki ngagedean beuki ngaleutikan so punten Bu eta patuangan ibu nuju hamil beuki ka haleup beuki ka tukang cek tingali tadi terojol kopi so atuh aing kan dia mudah-mudahan masihan kopi teh sing ditampi iman Islam terus nikah aja lah bacaan mesti nikah aja jangan geus panjang mun geus dalam beuing ka dijibreut encan
penyakit khusus perih gitu ya. Nah biasa nama cagerna nu perih nu kieu mah ieu perih angan mah ku yakul biasa. Iya, lain bawa dosnya cek medis aja. Cek medisnya cintai ususmu minum yakul setiap hari. Gitu. Kene tanggung jawab nu hajat. Ari arek ceramah dituluykeun. Bu, aduh, punten aja. Waktu si hamil eta patuangan beki kapayeung, beki kabarahan, beki ngageungan, dari tegar bujang dikasih sakudu kieu atuh cek. Da bujang milu kaharup. Sare tinggalikan pamajikan akang nangkuban salah sieun bitu dibawa nang kere sieun bade kecek ka dieu naon dibawa nang higir ke sieun bade dibawa nang karat menikah loh cangkeng panas komo lamun nangkuban badakah jiga odong-odong jujur lautan kan asal itu teh sok tinggalin kayak pamajikan gitu sare nangkuban teh jiga odong-odong da beuteung mantel kana kasur tarang jeung suku ngangkang jadi kumpul-kumpul kan kabadu geus suku aku salah tidak ada muter juga langsing oh apakah seorang suami harus seperti apa punten bu punten kan ulah ngeunah yang cerena ungkul kan tingali budakmu dikeluarkeun ku pamajikan teh lain leutik gede rek teu pejek kumaha bubututan pamajikan akang ribuan urat pegat budak manu kaluar teh 3 kilo aing masuk 3 on cicing lain dorang dikartieun tah dikartieun budak nu kaluarnya gedenya gondrong masuk mah leutikna gundul ibu sanes teh nyeri aja teh nyeri ibu ngan pedak prol teh budak borosot bari kayang salamet ya Allah ternyata mungkin ibu benar pisan keterangan cinta yang abadi adalah bukan cinta ibu ka suami bukan cinta salaki ka ibu kan menjadi istri tapi cinta ibu bapak kan menjadi anak kadeudeuh kanyar ibu kan menjadi putra termasuk ayeuna teh pasan Kang Kurniawan kikiran demi apa demi sayang demi cinta untuk anak bu cinta ibu ka salaki ayeuna aya keneh teu bagus sintari Kang tuh geus teu bogoheun pamajikan ayeuna bapak ka pamajikan geus kolot yeuh bogoh keneh teu tuh paingan diu paarangan geus teu marogoh atuh ai kerengal nikah mah leuceun aya keneh bogoh aya keneh cinta maluman pertama apalagi tong boro-boro pasea aya kitu jadi plastikan hayang kiih ditahan dirang ayeuna geus kieu ieu geus karolot meuni pisan kasopanan boro-boro hayang teh hayang dihajeunkeun dihajakeun liwat teureupun salaki krepek Gusti rek yuk bro da salakina teh bingung ngaheuleung anjir kenal pot gitu Allah salih mubarik Allah salih mubarik ibu pasien pelawanan tak iya nu bade arui mudah-mudahan sini begat juri jumeng ibu terus ngalahirkan punten demi sayang ka anak demi anak ka budak kecil tuh ayeuna ngemutkeun nyeri teu ngemutkeun ayeuna ibu kasakit nyieun deui lanjutkeun ya teh ka era geus teu aya geus boga budak mah ibu susu nu dibuni-buni geus boga budak mah na mobil dina bus loba penumpang aya kenek aya supir budak ceurik burahil lolna sabab nu kaobat ku teu bisa dipigawe ku lalaki teh nyusuan ibu lamun keur ayeuna nyusuan budak dina mobil isin teh ku kenek era teh ku supir ku penumpang demi saha eta teh demi anak can ngalesotkeun karep mah ku ibu teh tara dilesotkeun antep we ka mana deui mame budak tos ngalesotkeun karep ku ibu dibenerkeun deui eta BH ibu geus dibenerkeun ku ibu eta kosong ditawarkeun ka kenek ku ece ditawarkeun ka supir tong boro-boro ka kenek ka supir ka penumpang gigireun aya salaki ece gogoakan wah boro-boro dibikeun aya mah salaki bibir ka dibenyeng dicilet
ngirakeun berarti khusus eta demi anak. Makana punten akad nu rumah tangga mah geus boga budak teh lain namahan lain ngurangan kacape namahan kacape lain ngurangan kariweuh namahan kariweuh. Laras teh Bu? Ibu tengah wengi bade tibra bobo dan teu ieu da budak teh ngaganggu wae teu tibra kalah nangis. Ibu gugah ieu bager geulis men. Budak geus rehe kapan bapak lagi milu curi. Kabayang beureun ku ecek orok jabri tengah penting bobokan. Ih, da pangkat aku ge masih kene ngeureuh ieu atuh. Tengah wengi. Da bola ade di repe di tengah peuting mah. Kalau kita tarik salah kita jadi ibu teh ganeng bapak tong kalah bobokan sok sampeulkeun tas sabelah deui nganggur kok. Sok paras mana jeung budak tah. Pan hayang we ngaginya sebelah ku bapana sebelah ku anakna tapi kalau susu teh option tapi wios kerja ibadah eta teh kau mau dia lemur tidak heran mau sumbang sak ibu teh kudu loba ibadah eta teh kau ayeuna malam Jumat mata geus lah ngaji mah tong lila aya ibadah rongkah malam Jumat teh asli ja ngaulaan ibu salaki malam Jumat pahalana akur jeung ngabunuh Yahudi 80 masyaallah jung ka Israel kali itu eceu nengan Yahudi dibunuh lah mau mangi tuh duit yang ongkos mending kene aya we balik ngaji paehan salaki sing ngarti baca teh mun malam Jumat salaki jam 8 balik di masjid hayang babatukan sampeurkeun ku cenah aya naon pada dehe wae ka dieu naon urang maehan Yahudi di mana Yahudi na repe eta dina jero calana mah jam 8 geus menang 80 maehan Yahudi jam 11 salakna nyaring deui pamajikana kaget bapak oyah ieu nyaring kunaon keul ka Yahudi paehan deui loh ya jam 12 maehan Yahudi ngajam tapi jam 3 dijumlahkeun teh menang 8.000 maehan Yahudi ari salat subuh kabeurahan atuh kanyahoan ku hayam cek hayam teh betot torjo teh entong cek entong teh raos cicing ku 17 tahun teh gigir cicing teh ayu mah cicing Bu Ibu Masya Allah tapi demi anak demi cinta ke anak demi sayang ke anak yakin Bu kalah salaki oge oh akan ayeuna boga anak balas nyaan ka budak morosot calana budak dibenerkeun tah ka pamajikan mah geus kurang kanyaan pamajikan calana geus bener ge diporosotkeun leres teh Bu Ibu cinta ka budak nyaah ka budak mah tidak akan pudar beda jeung ka salaki tinggal da salaki euceuna mah tuh Bu boro-boro mun kaset dipilih-pilih teh kajigaranginan bubu suku zebra buntu koneng tongong hidung sare calangap beueuh huntu di luhur dihanap bau akan teh lain geus teu boga pamajikan ayeuna malam Jumat yakin ku akan moal kalah dikekepan di tapakuran ningali pamajikan teh ieu kunti teh susu ditoyang-toyang dibawa nangkara kalah juga ceplok nang puyak dibawa ngarengkol kalah keplok ditinggal kalah nyelapna huntu salaki bingung ieu digegel teh masuk urat atau cilok goang araya tapi ibu cinta ka budak nyah ka budak kok lamun boga budak hoyong sok tidak cukup dengan harta dan dunia yang korbankan. Nabi berkata adibu auladakum didiklah anakmu hiji hubbillah sila cinta ke Gusti pantas gini ibu di madrasah budak teh dididik ku kiai teh wujud kidam bako tiaruhu wahdaniyat ibu ge atuh teu ka madrasah budak pada orok keneh mah nya di ka madrasahkeun ku ibu bari dipepene teh ku bapakna bari dikeplukan bujurna wujud kidam bako eta teh kubilah budak teh ngadidik sina cinta ka Allah ya budak dipepene ku bapana ping pong ibu muka samping ku bapak rek dirongkong eta indungna sarwana deui di dapur bari ngais tempe ngagoreng budak oh di mana ngais budak ngagoreng
satu ayah tutup pintu, dua ibu buka baju, tiga dua jadi satu dua tiga punya ade baru. Aku cek salah kena di kamar pergi iu. Duh ibu, kadek bilang anak sila cinta kamu, mata ku paling ujung di eyong ditimbang di ayun angin teh ulah kalah kali pelototan. Kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha. Kabudak teh kudu kitu. Ieu mah kabudak teh. Atuh budak teh tinggal kalongan ti orong. Lah ruas di pelototan we, mata geus kolot teh geus dewasa budak teh melototan ka induna. Tong ngalakeun ka budak teh cek lamun budak melototan, da meureun ku ibu di pelototan ti leutik. Hei budak teh ulah sok dibere ka bingung. Ieu mah budak diciuman, cigeuli, cilaja, ciratu anak caat. Ya budak ge ngaguul mari kuring anak saha. Niku kok indung ti anak caat. Ieu guris-guris teuing anak caat. Kacet-kacet teuing. Da lamun misalna mah meureun budak teh ngajawab anak sia. Bu, Hubillah, sudah cinta ke Allah. Mata ibu tingali anak baheula, anak zaman dulu. Ibu anak sombong ke kolotna. Manggil ka ibuna sae, made ka sakola assalamualaikum ma. Assalamualaikum pa. Ibu budak ieu nama ka indung nyokap. Manggil ka bapana bokap. Tojol anak wakap. Aduh, pada sekolah SMS assalamualaikum kudadah, dah mama, dah papa, lanjut masih diran, dah diran. Oh, mata kan itu teh budak itu solehah, kalah jadi run. Apal budak jadi run tah? Awewe cuk, ningkiu panona alus. Oh, sok dak mau teh nyamung jeung aredan mah yeuh. Sok hirup atong kepalang edan cuk. Ditempoti hareup digigir. Asik dulu ikun. Yuk urang babarengan edan. Ngan hanjakal. Kalakuan. Bener kunta ganti. Teu sirikna. Awas neng, awas. Hirup engke jadi jablaina kudu bilah. Kalau ditarik jerkut 15.000 atau jerna jukut, jersey 15.000 atau jerna kusi. Maka iya neng sing daik naos, acuk berbusana muslimah, calik ulah sila, parawan mah. Hai parawan kudu eling, ieu zaman geus guling, beuki dieu loba maling na teh tengah. Penting khususna ka kaum istri hirup kudu hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli tai nih model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeting ucing-ucingan kawin karek 5 bulan geus nangis olok huntuan. Na'udzubillah kimin. Hubillah, budak sila cinta Allah. Hubbil nabikum, budak sila cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tahan budak ibu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ulah hanya sebatas budak bisa maca kalimat asyhadu an la ilaha illallah, tapi budak sing bisa malik nanya ka dirina tina kalimat syahadat nu nyitakeuna, syahadat nu ngahirupkeuna, syahadat nu rek maotkeuna iwa tidak kagungan Gusti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la mawjud
anak didik bisa cinta karena Al-Qur'an. Oh neng, neng ayeuna mah ya Iqra udah kalalit mah babari beda jeung ibu baheula urang mah nya eja damar cempor geuringnya menyangan teh lain kieu lain lampu PLN damar cempor haridung irung teh ku harang hangsutin damar cempor bari ngaheja emut dipapatahan ku hidung sok cenah tuturkeun be jabar bape jabar pasin JRC ya jabar ya bapak sia itu kapungkur mah sholat berjamaah aja semangat bari lain mu kena da baheula macam lain mu kena samping we ditalikan kana gado terus teh beres sholat ya berjamaah ya samping kali ditelepan hayu we nyeun babangkongan jeung babaturan pengen ayo nama ibu tuh saya Iqra beta baba atata bitati ayo bitati gaya dina Iqra ayo aya di bitati aya di abdi mah bitati teh balan cekokom ini unggal per bote sok ngariung di mah oneng torojo ceti itu dipimpin ku Cik Imas bari aremok saya berjanji aya di Bang Emok aya awas aja kalau Bang Emok jadikeun ka budak moal barokah oh hayung berkah rumah tangga salaki kudu soleh pamajikan kudu solehah anaknya bakal saro hobil Quran terbiasa ibu ngadidikna lebatkeun ka pesantren di dieu seueur pesantren madrasah aya putra ibu nu di pesantren aya oh tong gengsi cek budak di pesantrenkeun sok nyebut kieu lah cenah tong pesantren budung ieu ge karasa bere jero mah barudung tol legend umi ge sebelum glowing teh budug heula mata kalau nyebut santri budug da abdi ge bisa kita ya ladang mas santri mana ladang budug dia ngan di pesantren ngalaman budug ternyata geuning budug ge barorok di mana ya budug barokah jangan capek tidak heran kok budug barokah maka gangnya di sini pesantren budug lah wios nah kiai gini dia ngalaman barudug tugikeun ka ayeuna santri mah di mana-mana ge pasti budug da ustadna ge bunga ustadna astagfirullah ya ka ustad jebut budug ibu terus ada mati tadi ini hari Jumat sekali yuk oh ka ustad jebut budug oh granu marah tarahlil abdi mah sieun ku jemaah nu aedan kieu abdi mah asli sieun balik ka bawah GR nah ieu geus nyebut geo kamu balik yuk ieu rek kumaha ustad disebut budug mu balik disebut geo punten cek ustad mah tong disebut budug justru aja teh ka ulama teh kudu mencintai al ulama warasatul anbiya ibu boga budak bisa ngaji ladang ti kiai ibu ka kiai tong koret sataun sakali mah buruh kiai nguruk budak ibu pinter ngaji sok beulikeun sarung BHS sugan 1 juta iya mah sarung kiai teh urut tilu maot deui aku dipake nga imaman berjamaah teh ngajung jurigan jadi we ayeuna mah loba kiai jujur esah mah dituekeun mah sok anu sagala dipitnah ayeuna mah kiai disebut curi ustaz disebut budug gabi disebut gelo tapi da abdi mah wios disebut gelo ge naon da abdi mah moal rugi moal amot moal nyarekan nu penting abdi mah balik menang doa di sarea itu terutama di TEPA keluarga Syekh Hajat ayeuna jeung duit deui keun masalah duit mah urusan Pak Kurniawan keun da TEPA ge jauh eling ieu eling teh TEPA sok atuh ceu eling tuh TEPA tah kitu abdi mah sirik ku TEPA abdi mah ku cuma disebut gelo TEPA mah disebut eling mata abdi mah nendang ka TEPA eling teh TEPA kumaha engke mere gede jeung leutikna tuh sok bantuan ceu mun mere gede berarti TEPA teh eling mun mere leutik berarti teu gede geus TEPA kamangean teu dipitnah keluarga luah walatra ayeuna mah nu hajat disebut eling kiai disebut jurig ustaz disebut budug abdi disebut gelo makana ieu mah nyangakeun ka PRT komo ka Pak Ubus warga nu aredan kieu oh ini mah kedah dirukiah
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu makanya kahadeun tip anak pesantren teu ka madrasahkeun. Aya putra ibu nu di madrasah aya. Nu masih di SD ayeuna aya. Ujung atuh teh angsina balik teh geus penting. Pokoknya budak boya teu minum di SD. Hidup di alam dunia pun ibu muali hok naon yang dibawa kurang hidup oke di mana geus maut. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sedekah, keduanya ilmu yang berguna untuk sesamanya, yang ketiga doa anak yang soleh yang akan dapat meringankan dosa. Ketika ibu punya anak 3, jangan bangga kalau seandainya budak ibu jadi tentara tapi nol tidak pakai ilmu agama. Jangan bangga ketika ibu boga budak hiji pintar nyanyi tapi nol teu bisa ngaji. Tong bangga ibu da maot mah moal dianterkeun ku budak nu bisa nyanyi. Makanya ojek sakarat ojol budak mama aku persembahkan lagu yang terakhir. Mau dibangga-bangga ojek budak jadi tentara tapi itu bisa ngaji. Ternyata bapak nak sakarat lain kalau baca Quran kalau mau pistol dodong tatama. Bacakan Quran tadi bacakan di beliau sia. Tapi ibu bangga boga budak sarajan boga harta boga dunia tapi pintar ngaji ilmu agamana luas. Ketika ibu bapak ke sakarat kinu bapak nak engkak-engkakan ngalepaskeun nyawa anak tilu ngariung maca Al-Qur'an Yasin wal Qur'anil Hakim ayat nunalkinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa ibu jeung bapak beri nuturkeun kalimat nu ditalkinan ku anakna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu bakal bagja di alam barzah senang ninggalkeun alam dunia tenang dan diantarkeun ku anak anu soleh. Teu kabayang ku ibu sok gerak budak nol tina agama korban pergaulan jadi pemuda balaga leungeun kita token cakatu ieu udah suang leweh bahasa anjing aduh ieu modal disolokan boyo bah ari bahasa anjing ditatoy gedan cilok kecok. Ibu minuman keras whisky brandy mention kata-kata topi menjadi perkabeh paling edan di dalahar. Wahai ingat para pemuda yang namanya minuman keras tong boro-boro loba saeutik ge har. Kompak narkoba? No, narkoba? No. Bala-bala? Yes. Sekali deui narkoba? Bala-bala? Yes. Tawuran? No. Oplosan? No. Ibu, lanjut. Narkoba? No. Teh botol? Yes. Jamlay? Janda? Janda yes. Nah, ibu tak tukang son, mata kieu teh sing kuat iman. Sing kuat bogoda, dunia mahal nulil bawa, dunia mah tempat ujian, tempat rintangan. Nu sok ngagoda ngauji teh urang teh anak, dunia, harta, awewe. Makana kada hirup di alam dunia mah tong senang-senang. Tong tenang-tenang. Loba ujian, loba cobaan, komo lalaki sok papangi jeung ranjo kehidupan. Lain rana. Aya di dieu rana. Awi yo satu jam rana ge asal nu ngeureuh ngaji. Cuma munah cenah sasana. Mun mending atuh ditarik munah cenah. Bisa saat aya korban rana yo. Ngeureuh ngaji, ngeureuh ibadah, di mana aya rana ngeunah? Mun ngeunah ge laku. Hukum matak jadi rana ge bau. Da tukang sono ge sarua tadi jieuna mah tilu barokah. Nilu kabitnah ya tilu bau ya. Aduh, ibu satu nu bakal ngajar pahala ka ibu jeung bapak ketika ke sedekah jariah. Mata katur nuhun teh Eva, mereka segala disubuhkeun di tengah bumi. Seueur keler bari salari mah teh dibukaan. Ayo ku akan teh diangurkeun, ku teh diangurkeun. Nu dina piring teh sedekah teh Eva sok disuguhkeun dalahar, dalahar. Da ngaji mah teu hese nu penting da daek hadir.
Mudah-mudahan sagala pikasayan sebut abdi na ieu teh pasarkan kurniawan sodakona sing dugikeun ka alam akhirat isukan ka pendak hasilna. Dua ibu anu bakal macor pahala ilmu anu mata ibu kahade ditampi ibadah sholat segala rupa ibadah lamun dibarengan ku ilmu na cadu datang ilmu lamun teu disuprih teu ditiangan nyupri ilmu ngaranna ngaji mata salagi ibu kuat umur aya keneh ulah eureun ilit ngaji angkat ti bumi ibu ka dieu bade ngaos ridho ikhlas dibere duit ku teh Epa diburuhan kuku aya muruhan Gusti naon buruh ti Allah kerjanya anu angkat ngaji dosa ibu dihampura ku Gusti mangkani urang rumasa loba do komo awe kunaon awe sok gede dosa sabab awewe masuk gede hilap lain kitu bukan kitu tilu doa anak anu soleh mata teu aya kajawi teh Epa sareng sadaya kulawargi kalau baca rogena ngempelkeun urang tiga herang sadaya wargi hoyong doa ti sadayana supados palaputrana saroleh sadayana. Tujuan ayeuna Kang Kurniawan syukuran dina yeungi ka Gusti kalian dina ieu syukuran dilebetan ku 3 rupi sodako aya pangosan aya silaturahmi nuju mudah-mudahan mantenan nutus tujuan karena Allah singku Allah dipasihan pahala anu berlipat ganda tasawufa nutihi ajron adima sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana jam 11 langkung saparapat janten tos sajam langkung saparapat teh gitu biasana abdi mah teh Epa ceramah teh tara langkung ti sajam jatah sajam ieu nu 15 menitna aya leuwihna punten eta mah Kang Kurniawan lembur eta beda deui ari ngalembur mah mudah-mudahan diusahakan akan mengangkat ibu nikah dia sing dihapunten dosa alih ti mudah-mudahan urang sing karing ilmu anu manfaat sarari di bawah tenda urang nuju ngaos ayeuna sejak ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala syariatna ku Bapak Kurniawan sakulawarga dikumpulkeunna hakikatna ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibu jeung bapak ku Allah dikumpulkeun jaga dugikeun ka surga Cipeujeung jalan Cieurik Malikupati abonan pepejeung pamimaruling ulah ngupat ka awonan buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan aminan buah kaliki meserna di parapatan mun Bapak Kurniawan ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan amin atuh. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten Pak Kurniawan eta mah sakadar ngemutan. Terus didukung ku amin ku warga babarengan. Biasana langsung ti pangaosan abdi dina mobil tara luput tina beas nu dikarungan jeung hayam nu ditalian. Iya mah nu atos Pak Kurniawan nu acan jangan banyak beban pikiran maka sok we kan atos nurutan nah aja abdi ngobrol itu supados aya persiapan sabab jalmi mah sok heula ku kapohoan maka kudu saling emutan hapunten teh Pak abdi ngobrol itu tong dianggap heureuyan sakitu nu kapihatur mudah-mudahan ibu bapak angkat ti bumi ka dieu sasarengan sareng sadaya kulawarga uih ti dieuna sing saramat di perjalanan abdi ayeuna bade tas ngabujeng deui wangsul karasan pun anak kamari wangsul ngalahirkeun pidu anak mudah-mudahan enggal disehatkeun proses sesarna anu dilahirkeun mudah-mudahan disehatkeun dipanjangkeun yuswana abdi bade tas ngabujeng ka Pangandaran ningalipun anak wios teu ngaruskeun oge da ayeuna ge kedanana jadwal teh ibu di Sumedang geuning kunaon abdi teh ka Sumedang sageus dipikir-pikir rek naon abdi ka Sumedang dauh nu ngonang mata peningkan ka dieu di onang puguh ku Pak Kurniawan insyaallah aya di onang mah balik bakal meunang amal abdi mah teu butuh amplop butuh ge amal da ibu ge bade mulang ka asal mulih ka jati maot ngaranna nu dibawa lain amplop lain harta eueuh deui nu bakal dicanak iwati amal urang dan mau tahu ge urang aja nah jadi cuma kalah mau amal batur lu bicara apa amal urang
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.